Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui dina pangajaran basa Sunda. Dinten ieu urang bakal diajar ngeunaan carita babad. Tujuan pangajaranana hideuk dipiharep tiasa maham kana struktur carita babad, tiasa nangtukeun galur teks carita babad, tiasa nyendekeun atanapi nyaritakeun deui eusi carita babad. Naon ari carita babad teh? Wangunan carita babad numutkeun Kamus Umum Basa Sunda KUBS ditetelakeun ye. Babad teh nyaeta dongeng nu ngandung unsur-unsur sajarah. Nurutkeun Kamus Istilah Sastra diterangkeun yen babad teh carita wanda heubeul anu medar riwayat nu luhur atanapi kajadian-kajadian penting zaman baheula di salah sahiji daerah, biasana ti mimitian ngabedah atanapi muka eta wewengkon. Jadi intina carita babad teh mangrupa carita anu aya hubunganana jeung sajarah ngan di jerona diselapan ku hal-hal anu pamuhalan atanapi teu asup akal. Naon tanu teu asup akal? Contohna dina caritana aya anu ngajelaskeun jelema bisa ngapung, jelema bisa ngaleungit, anu teu teurak ku pakarang. Eta nu teu asup akal atanapi nu pamuhalanana. Asal muasalna di mana ari asal muasalna carita babad? Tah istilah babad dina pustaka Sunda asalna mah ti Jawa eta teh. Carita babad di Sunda asalna mah disebutkeunana teh sanes carita babad tapi carita bae. Upamana carita parahyangan, carita Ratu Pakuan, carita Waruga Guru. Tah salian ti istilah carita dina pustaka oge sok dipake istilah sajarah. Misalnya sajarah Sukapura, wawacan sajarah Galuh, jeung sajarah Cijulang. Jadi nu tadi disebut carita, aya oge disebut sajarah. Naskah Sunda kelompok babad nu geus kapaluruh teh kawilang seueur. Eusi babad teh umumna mangrupa carita nu aya patalina jeung hiji patempatan sarta dipercaya minangka sajarah. Nah, carita-carita babad naskah aslina mah kandel pisan. Umumna nepi ka ratusan kaca. Jadi upama hideup hoyong maca carita babad sacara detil, hideup kedah milarian naskah aslina anu kandelna seueur ratusan kaca. Upami hoyong apal ngeunaan eusina, ringkesan caritana aya mangga tiasa dipaluruh di internet ge ayeuna mah seueur. Ta asal muasalna. Nah, galur carita babad teh umumna ngagambarkeun anu kahiji galurna teh tokoh carita indit lalampahan atanapi ngalalana. Jadi si tokoh utama atanapi palakuna teh nu kahiji ngalalana ti hiji tempat atau ti hiji nagara berkelana. Nu kadua tokoh carita meunang pitulung. Nah, salama dina perjalanan ngalalana teh tangtu aya halang. Tah di dinya manehanana meunang pitulung atanapi aya nunulungan atanapi ku kasaktian manehanana. Anu katilu tokoh caritana hasil ngahontal pamaksudan. Lamun dina perang berarti hasil perangna menang perangna. Saentos hasil menang atanapi ngahontal kana pamaksudan, galur terakhir tokoh caritana aya nu mulang deui ka nagarana atanapi panggih jeung kabagjaan. Eta galur carita babad umumna sami sadayana siga kitu. Contoh-contoh carita babadna aya babad Banten, babad Cirebon, babad Galuh, babad Pajajaran, babad Pasir, babad Siliwangi, babad Sunda, babad Walang Sungsang, babad Tanah Sunda jeung sajabana deui seueur ngeunaan contoh-contoh carita babad. Tah, naon aya struktur carita babad teh? Strukturna carita babad aya 3. Anu kahiji manggala sastra disebut oge alofon. Eusina nyaeta ngeunaan sanduk-sanduk atawa menta izin, menta widi kanu maha kawasa. Mun urang meuti ka Allah jeung ka karuhun sarta menta pangampura kana kahengkeran nu nulis atawa nu nyusun eta carita. Jadi menta izin jeung menta hampura kana kakurangan ti panulis eta carita. Manggala sastra. Anu kadua eusi atanapi pokok carita tina babad. Jadi eta guluyuran carita na eusina. Nu katilu panutup disebut oge kolopon. Upami panutup mah nyaeta pernahna aya di pungkas carita minangka panutup. Eusina salah sahijina nyaeta ngarupakeun titi mangsa
ditulisna eta babad iraha ditulisna dina ieu bagian nu nulis menta pangampura kana sagala rupa kakurangan lantaran nu nulis ngarumasakeun kahengkeran dina nulis eta babad. Jadi dina panutup mah aya titi mangsana aya oge menta pangampura dina kakurangan nulis eta carita babad. Eta ngeunaan carita-carita babad. Jadi intina carita babad teh carita wangun dongeng anu ngandung unsur sajarah. Jadi wangun carita anu aya unsur sajarahna tapi di jerona aya unsur pamohalan gitu. Strukturna nu tadi aya 3 aya manggala sastra, eusi, jeung kolotpon atanapi panutup. Asalna ti mana? Asalna ti Jawa. Terus awalna mah mangrupa carita sanes babad tapi carita. Terus aya oge istilah sajarah. Eta ngeunaan carita-carita babad. Tiasa dipilari deui referensina ti luar. Sakitu panginten anu kapihatur, hatur nuhun, hapunten bila aya kakirangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.